wargi sadaya manga dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna nyaeta Rusia Tunjung Sari karangan Watatang dina bagian kasalapan. Para wargi anu mulia ayeuna mah namai karaos ku Japar sabada ngarangkep sareng rohaeti nya adeuh jadi kitu jadina. Ampun teuing mangga. Harita Japar jeung rohaeti boga lanjang nyaeta nu ngaranna teh Biiwang. Sok sanajan para mitra naon teh ge ieu henteu ngora tapi tacan kolot-kolot teuing. Kitu mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna Rusia Tunjung Sari karangan Watatang dina bagian ka-17. Mangga urang teraskeun. Harita para wargi sadaya atuh Biiwang kapapanjangan tur ngupat gunungan awewe. Harita oge para wargi sadaya malah maha nyaeta geus kitu mah bari tuluy nanya ka Japar naha cenah para mitra didamel atawa henteuna. Ku Japar harita dijawab, "Dah, rek digawe kumaha sidik perusahaan kuring mogok. Pagawe kabeh dikaluar-luarkeun. Akhirna perusahaan kuring dioperakeun ka batur. Namun perusahaan teu mogok mawanya kuring cicing we di imah." Tema Japar budina merengut. "Punten atuh Aden. Bibi bade sasapuh heula bilih neneng ka Bujang Muri. Hayo ke berdom ka Bibi," cek Biiwang. Jerut Japar turun. Tuluy para mitra ngaleos ka jalan ngadon luntang lantung. Bari teu puguh nu rek dituju. Ari Biiwang sanggeus Japar eueuh teh lain buru-buru sasapu. Anggur cimak belek keneh tuluy gegerendengan sorangan. Kawas jalma nu kurang hideng elinganana. Dipikir-pikir omonganana nu jadi dunungan awewe. Nyebutkeun salakina kawas nu kuuleun pagawean unggal poe ukur ngajentul siga tunggul. Bet inget kana pangalaman aing baheula waktu boga salaki. Boga salaki bungaran kangaran Sumanta kusir Delman. Lamun geus datang ieu kuuleunana embung usaha pagawean teh ngan ngabalengkong we sisi walungan ngadon nguseup bebeunangan mah tara. Teu kitu lalajo nulang layangan ngadulang layangan di lapang balik-balik geus magrib. Teu mikirkeun boga anak uruseun pake kucel awak rengkung di sidik-sidik teh. Teu beda ti jalma pamadatan. Kulantaran aing ngarasa jengkel hate akhirna lah menta diserahkeun we. Ongkohan. Naon teh? Aing teh bobogohan jeung urang talun nepi ka kawinna. Nya kale ukur meunang sataun pondok umur. Eungap geuringna ge. Geus kitu aing cicing jeung anu jadi toa. Nanya kitu pamajikanana teh nya kitu tah cerewet. Aing mah bawel teh dekat tulungan jeung cerihan moal aya bangsana we salemur dinyam. Ceuk basa legeg teh mah egois. Pakatingku pusing balenyang aing ngejat ka kota cul nu jadi anak. Tuluy milu nyiruruk di imah urut babaturan sakola. Kakara setengah bulan aing tepung jeung saurang lalaki menitanang turupana tegep hideung santen. Ujung-ujung joro-joro ye aing bogoh atuh manehna ge katarik ati ka pentang asmaraku aing. Batu turun keusik naek kalapa tonggoheunana. Itu purun ieu daek aing sarua bogoheunana jeung manehna. Tuluy silih kenalkeun ngaran. Geus kitu mah tuluy hahadean kalawan aing minang dibawa ulin keluar kota. Samalah kungsi mang meulikeun rok 2 potong. Atuh aing teh beuki lengket masket we ka manehna. Kitu deui manehna beuki pogot. Manehna hayang hiburan batin ku aing dianteur. Sabab manehna janji rek tuluy ngawin. Nah ari geus dianteur ka hayangna diri aing saolah-olah dijual. Ka saurang awewe nu boga tempat deui eta. Nya kitu teh we. Tempat Tah bangsa nu kararitu atuh aing teh teu beda ti lauk asup kana jero bubu. Tapi ka aing luas ngajual diri. Meunang memang tiap peuting meunang duit. Atuh dahar wareg tur jeung deungeuna nu ngareunah sabab ditalaktir ku lalaki. Ngan edas tiap bebeunangan duit sok dipotong sewaan kamar. Jeung mere uang rokok ka Jagger tukang ngajaga keamanan. Sajabati kitu lamun aya nu ngaboking dipotong 15%. Tungtungna aing teh cacapena we jek kenong ur kabagian 5.000 perak tampolana ti 2.000 perak. Deuh
dipikir-pikir ku aing ado nyenangkeun diri batur. Geus kitu mah aing teh mabur we ka lembur. Tuluy ibu bujang nepi ka waktuna ayeuna. Itu dina gereneng Nabi Iwang panjang lebar ngadon ngariwayatkeun teh. Lamun ngariwayatkeun teh mah ngariwayatkeun pangalaman hirupna sakitu taun ka tukang. Teu kungsi setengah jam Japar geus balik deui tas ngadong luntang lantung di jalan. Can balik pemajikan kuring Nabi Iwang cek Japar bari ungah. Teu acan aden dupi aden mulih ti mana? Tas luntang lantung we di jalan sugana rada ngurangan ngajangar teh. Tema Japar asa daria tuluy ka jero bus ka kamar goloyoh ngedeng. Lila-lila mahreup we para mitra kasarean. Harita para wargi sadaya waktu geus ampir ngagayuh ka wanci magrib. Japar lilit koka lilir korejat hudang tuluy kaluar ti kamar. Nyampak Rohaeti pamajikanana keur ngobrol jeung lanjangna di kamar makan. Si horeng Rohaeti geus rada lila balikna samalah nyahoeun salakina keur ngaguher di kamar. Atuh Japar nanya bari nyampeurkeun, Bi Iwang gancang kaluar tuluy ka tukang. Ari Eti tos di mana atuh menika kara balik? Balik naon geus gila balik mah. Anjeunna anu ka kara hudang. Tema Rohaeti teu mere budi. Ari kitu tos di mana atuh? Japar nanya deui bari neuteut. Ya papa. Mamah mau dari teh lain ngadon ngukur jalan atau ngadon hiburan tapi tas usaha nya rejeki pikeun dahar sarerea. Rek ngandelkeun saha cing? Menta beas ka tatangga era atuh. Jeung centang tue anu mere da batur ge harayang dahar. Komo zaman kiwari harga beas nerekel bae. Nah kudu lalayag lang layeuskeun teu dalahar. Mamah ge yeuh moal udari moal ti susu ti dungdung lamun papa usaha. Kumaha tuh ieu mah cicing we di imah tara gawe. Samodel anu ka tukang-tukang mah usaha. Abdi teh moal ka mana meureun cicing we. Ngukur ngawula anu jadi salaki. Rek dahar disayagikeun. Hayang minum cai kopi dipangli nyuhkeun. Hayang sareti beurang dibaturan geus puguh sareti peuting mah. Geus jadi kawajiban. Nu matak wayahna ayeuna malah kudu ridho rama ditinggal-tinggalkeun ku mamah teh nya. Cek Rohaeti nyarita ngadak-ngadak rada leuleui. Atuh Japar meunang sawatara jongjongan mah teu lemek teu nyare. Sirah melenguk bari hate mah rumasa manehna geus lila teu usaha. Tapi teu lila Japar kakara nyarita deui. Eta mama usaha teh usaha kana naon atuh? Nah dagang, nah digawe. Lamun dagang di mana jeung dagang naon, lamun digawe di mana digawena? Cek Japar talete bari neuteut deui kana beungeut pamajikanana nu katelah Rohaeti. Kana dagang tapi tanpa modal mamah mah. Tema Rohaeti. Mamah mah. Kawas dongeng di mana nu dagang teu make modal? Nyan dagang mah kabeh ge barake modal mamah. Cek Japar teh leupas tina paneuteupna. Nyaan teu make modal. Nu hartina teu make modal teh ukur mang jualkeun barang batur. Samodel nunitah mangjualkeun pakaian, nunitah mangjualkeun perhiasan, atawa aya nunitah ngamanghubungkeun tanah atawa imah. Upama tinu bogana 10.000 dijual ku mamah 15.000. Sabaraha we asal aya batian. Lamun ngahubungkeun imah atawa tanah dina payuna dibere persentase 10%. Pan lumayan, tibatan cicing di imah mah meureun. Sarerea nalongkrong ti koro ieu teh. Tikoro tuhureun beuteung lalemped. Cek Rohaeti dina nyaritana menimernah majah teh dagang tanpa modal. Oh teuing atuh lamun kitu mah. Nya percaya we. Sugan papa dagang tanpa modal teh dagang di pasar atawa di sisi jalan. Nya kajeun ari kitu mah nganya kitu mamah wayahna. Dina waktu ieu papa keur ngalumruk teu usaha ulah rek ngabarung sinang hayang itu hayang ieu. Lain papa teu nyaah atawa ngoretkeun nganaon atuh nu kudu dibikeun ka mama. Ukituna mama singa maklum ka papa. Sasatna ge ari papa usaha mah jalanna omnya usahana jalan mah. Hayang naon pan teu burung dicumponan. Buktina imah bisa direhab tina panggung jadi gedong. Pakaian loba pakaian loba perhiasan reuncum. Hayang lalajo ka bioskop teu weleh dianteur. Batin mah papa teh kacida cintana tur nyaa. Lamun meunang nawar mah hayang nepi ka pakotrek kitu.
Cek Japar percaya kena omongan nu jadi pamajikan. Memang Rohaiti teh waktu ia kurang leuwih geus 2 bulan dagang. Tapi lain dagang sakumaha nu dicaritakeun ku manehna, ieu mah dagang diri alias jadi WTS ngan manehna tara cicing di tempat biasa awewe bangor. Sawaktu-waktu manehna mah sok aya nu mawa ka hotel atawa aya nu ngabuking lamun kaasup golongan kakap teh mah golongan kakap. Jeung boga tempat nyaeta lamun minangka para mitra tempat kumpul nama boga tempat kumpulna ngan saukur nangtukeun kamanana kudu ini. Jadi papa ridonya ditinggal-tinggalkeun usaha ku mama. Rohaeti nanya deui kana pamadegan nu jadi salaki. Terek ridho kumaha atuh ari geus aya keterangan ti mamah kitu mah. Ngan sabalikna mamah oge kudu ridho turun ngamaklum ku ayeuna papa dina waktu ieu usaha keur mogok. Ari batin mah papa teh teu ikhlas mamah usaha ari papa cicing di imah. Lamun ngarasa dosa teh mah papa teh ngarasa dosa. Teu bisa makayakeun nu jadi pamajikan. Teh mah Japar make ngarasa dosa sagala dumeh teu usaha. Sedeng kanu jadi pamajikan nu kolot nyaeta Neng Dewi nu sakitu sobarna tur geus boga anak teu boga rasa dosa. Culjeun we boro-boro dilongok teu dikiriman-kiriman acan. Boro-boro dilongok dikiriman ge henteu. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita Japar make ngarasa dosa sagala, dumeh teu usaha. Sedeng kanu jadi pamajikan anu kolot mah nyaeta Neng Dewi nu sakitu sobarna. Tur geus boga anak teu boga rasa dosa culjeun. Boro-boro dilongok teh dikiriman oge henteu. Papa teh nyaanya ka mamah teh? Rohaeti nanya bari teu leupas tina paneutupna. Omo we nyaah mah nu matak di mana mamah init-initan, sok ngarasa hariwang bisi di jalan pasampangan manggih ka musibatan. Cinta keneh gitu ka mama? Lahir batin dunia akhirat papa cinta keneh ka mama malah ceuk papa ge. Lamun menang nawar mah yang nepi ka pakotrek itu. Tema Japar ngan henteu nyebutkeun cinta lahir batin dunia akhirat bari sumpah. Atuh puguh we ke Rohaeti. Meni asa di alam samalah make nyium sagala kana pipi Japar. Kusakitu ge keur Japar mah bungah meni asa kabeuli hate. Namun papanya atuh cinta kene ka mama, ulah sok ngahalang-halang atuh loba pertanyaan di mana mamah rek init-initan teh. Da ceuk mamah ge lain rek ngadon ulin atau ngadon hiburan tapi usaha nyiar pikeun dahar sarerea. Hari ku mamah geus dijelaskeun nya moal rek nyarek, moal rek tunyutanya deui. Sok nanyakeun sote atawa ngomongan ulah remen teuing init-initan kulantaran can nyaho maksud jeung tujuan mama kitu. Cek Japar geus kitu mah tuluy kacai bebersih sabab geus magrib. Atuh Rohaeti nutupkeun jandela kamar ge jeung gordeng. Teu kanyahoan reup we sabudeur madhab poe kateureuy ku beleg-begna mangsa peuting. Geus teu aneh dina mangsana peuting sepi jempling. Lir sepina batin anu geulis Neng Dewi Mulyanti. Beurang peuting ukur dikukuntit ku kaprihatinan jeung kasedih pacampur kanyeri ku perkara nu jadi salaki. Geus aya kana setengah tauna eueuh balik-balik. Kulantaran Neng Dewi ngarasa keung eueuh lalakina nu dipake tanggelan aya ge batur disebut jiwa awewe nyaeta Biijot lanjang. Atuh akhirna Neng Dewi jeung Biijot pindah ngeusian imah ti tinggal kolotna. Ongkohan aya mangkanta. Parabot rumah tangga kabeh diakutan. Cul imah mah kosong. Beurang peuting ge eueuh nu ngeusian. Dina peuting harita Neng Dewi jeung Biijot katut mangkanta ngarariung di patengahan. Bari nying hareupan opieun seupan caunangka pelak mangkanta di pipireun imah. Mang, kumaha wae abdi teh rai beurang rai peuting teu boleh dikukuntit ku prahat kaprihatinan batin. Lamun geus teh mah asa dibuntang banting ku omaka kana batu karang. Da sigana satungtung bapana budak can datang mah moal waleh kieu bae.
Nu mataku abdi teu oleh diarep-arep beurang peuting. Diarep-arep sote lain geus ngerasa sono atawa ngaharepkeun pangirimna. Tapi diarep-arep terek menta diberesa. Ngarah ka abdi teu jadi pikiran bae atuh ka manehna ngarah jongjon rumah tangga jeung nu anyar. Ceuk Neng Dewi bari Cimata ngarah. Harita teh para wargi sadaya. Cimata nyalangkrung. Tinggurилап kasorot ku cahaya listrik lir cai ibun anu nyangsang dina dangdaunan atawa dina jukut kasorot ku batara surya nu tinggurelap. Tinggurилап atuh ieu ijma ijot. Lanjangna melenguk bari hate milu sedih ku nasibna Neng Dewi. Neneng semaheun mang anu soleh su. Tos bager ulah alit mana ulah ngemutan wae Rama Neng ieu. Mohon Rama Neneng wa mayang. Majolna we atuh Neneng da sapira ku anjeunna ge bade salalamina we teu emutan ka putra. Mama wantu nyariosan Neneng teh ka hiji hawatos ka Neneng sareng ka tuang putra. Kadua emang emut kana amanat ti tuang Rama nu sakitu ka emang nitip-nitipkeun Neneng. Sakumaha nu tos disangemkeun ti payun ka Neneng. Da upami emang teh emut kana amanat ti tuang Rama kapupina kapungkur ge emang teh parantos wangsul we kalembur. Sanos emang parantos teu sanak teu kadang ge piraku sadirieun emang wae mah teu manggihna da atanapi teu aya nu masihan tadaeun. Tos ucu sing sobar sing hawatos ka tuang putra alit keneh. Sajabi ti kitu poma Neneng ulah kagungan maksad bade maluruh aden. Sakinten upami kapendak kumaha upami henteu. Nu akhirna Neneng janten sangsara kadungsang-dungsang we Neneng. Neng kitu ge hatur punten mang parantos kumaha wantun ngawawadianan ka Neneng su. Cek Mang Kanta. Nyaritana manilirih tur merna. Saolah-olah ngagedean kana hate Neng Dewi. Sangkan ulah kata lanjuran mikiran bae nu jadi salakina. Atuh bi ijot ge mairan kana caritaan Mang Kanta. Bari nyusutan Cimata ramisa kutungtung kabaya. Cumuhun Neneng parantos ucu ulah ngemutan wae kana kanyerian batin. Janten kabibina ge asa teu pararugu. Pamisae disangemkeun masalami Neneng nyangga bang baluh kalbu. Sanggem paripaosna teh mah bibi teh. Sumuhun nada sangu ge meuni asa tata. Ngaleueuh cai ge meuni asa tuak bari kumargi ningan Neneng ngangluh wae sumuhun. Nyangan kumaha jalana sangkan abdi ulah kieu bae beurang peuting asa teu puguh pipikiran. Landongna mah teu aya deui angingan Neneng teh kedah janglar temal bi ijot. Jep geus kitu mah sararea jarempe siga nu geus beak piomong. Nambahan jemplingna peuting. Bulan purnama cahayana teu pati bengra siga nu ngagambarkeun alumna pasamoneng Dewi. Dipireun imah sora cari cangkas asa ngawawaas. Ciang-ciang asa ngalalewang. Homo lamun ngadenge sora tonggeret ting seredet hate. Cumungna anjing babau ngadatangkeun rasa kakeueung. Danya kitu tumerapna kanu keureun nyangga kaperihan batin. Ngadenge sora sasatoan dina mangsana peuting. Sok dilarapkeun kana dirina. Teu lila Mang Kanta nyarita deui. Kocapkeun bulan purnama harita teh cahayana teu pati bengra siga nu ngagambarkeun alumna pasamoneng Dewi. Pipireun imah sora cari cangkas asa ngawawaas. Ciang-ciang asa ngalalewang. Komo lamun ngadenge sora tonggeret meuni asa ting seredet hate. Cungungna anjing babau ngadatangkeun rasa kakeueung. Danya kitu tumerapna kanu keureun nyangga kaperihan batin. Ngadenge sora sasatoan dina mangsana peuting mah sok dilarapkeun kana dirina. Teu lila Mang Kanta nyarita deui. Dupi bumi nu di ditu kumaha Neneng na bade dikontrakeun sun atanapi bade diical. Sangeup emang upami kaleresan aya nu ngontrak mah sae kontrakeun we atuh Neneng. Artosna engge kapriyogian Neneng sareng tuang putra. Jalan lebar dikosongkeun mah enga reksak Neneng. Ari kitu mah aya nu ngalebetan. Tangtos we atuh kaurus ku nu ngalebetanana. Cek Mang Kanta ngalegot. Kana urusan imah anu Neng Dewi pamere ti almarhumah Ibu Dede. Eta ge maksud abdi mah kitu mang rek dikontrakeun. Samalah lamun aya mah anu rek meuli hayang sakalian we dijual.
Ari dikontrakeun teh nya kitu, jarang nu sabanda sariksa ukur hayang micinganana wungkul. Rajeun uma ome sakadarna, ari dijual mah puguh deui, rek ruksak rek ancur ge moal jadi pikiran. Sabab geus hak batur. Atuh duitna ku abdi rek dibelikeun kana bebecek, pibakleun budak di mana abdi dikersakeun rumpak caringin janari tengah peuting. Sawareh dipake modal wawarungan di dieu, itung-itung nurut asa ye sameleun jeung manjangkeun duit. Kamari ieu abdi geus nyarita ka Juju, bisi aya nu butuheun ku imah mah bawa we ka dieu. Bade diical sabaraha neneng? Cumun mang naroskeun kitu sotenan manawi aya nu naroskeun. Ari kahayang mah 20 juta mah. Nah, mun mirah-mirah teuing 27 juta mah atuh neneng. Atuh da imah nage leutik mang ukuran 3,5 kali 5. Tanah nage ukur 4 tumbak leuwih saeutik. Tema Neng Dewi atuh biijot tumanya. Duki saseratanana aya neneng. Komo we aya mah. Samalah geus disertifikatkeun keur aya keneh ibu nu merena. Nya nuhun we tos disertifikatkeun mah ka neneng janten regreg sareng kanu bade ngagaleuhna ge moal ragu-ragu neneng. Atuh ku emang atau ku biijo tatawarkeun sugan urang dieu aya nu butuheun ku imah. Tuan tun ari neneng parantos sasauran sareng Neng Juju wasu. Ayo ke jandan pisaureun. Teu naon-naon mang da ceuk Juju ge saha we ti heula meunang hubungan anu rek meulina. Tema Neng Dewi bari nyusuan budak anu kurahat kurihit dina lahunanana. Upami kitu mah insyaallah atuh kumang bade ditatawiskeun ka urang dieu manawi sareng manawi anu prayogieun ku bumi neng. Mangkan tak nyarita geus kitu mah tuluy ngarapihkeun kamarna masing-masing sabab waktu geus ampir jam 11. Di luar oge para mitra geus simpenaker. Teu kadenge nu batuk-batuk acan. Neng Dewi meninga gebrak. Dasar aya milik budak katea teu kungsi 10 poe. Imah Neng Dewi dibeli ku barayana Julaiha 18.500.000 kalawan isukna tuluy dicicingan. Atuh duitna ku Neng Dewi disimpen heula di bank. Manehna ngalaan 1.500.000 pikeun bekal sapopoe saacana aya nu rek ngajual sawah. Duit di bank moal waka dicokot. Gancangna ieu carita 5 bulan sanggeus imah nu dijual ka barayana Julaiha. Aya saurang lalaki nu datang anu meuli imah si horeng Japar. Samarukna imah dicicingan keneh ku Neng Dewi. Buka naon maksud jeung tujuanana Japar. Datang teh narek cicing deui jeung Neng Dewi dumeh can diserahkeun. Nah rek nyerahkeun atawa rek ngirim duit keur kaperluan budak. Harita Japar ngagagero Neng Dewi bari keketrok kana panto. Dewi ya akang ya wi pokna. Tapi ti jero eueun nu nemalan. Harita tengan berai panto dibuka ku saurang awewe. Kaya nu meuli imah Neng Dewi nu katelana Ibu Karmila. Bade ka saha ujang? Tanya Ibu Karmila bari neuteub kana beungeut Japar. Sabab can apaleun yen eta teh salakina Neng Dewi. Bade ka pun bojo bu. Emah Japar bangun kaku. Saha kitu? Tuang rai teh ujang? Ibu Karmila terus neuteub. Bojo wastana Dewi Mulyati rupi ibu saha? Tema Japar kalawan malik nanya. Wasta ibu mapun Karmila upami apana barudak wisastra. Janten ujang teh carogena Neng Dewi. Leres bu abdi carogena aya linggih kitu pun bojo teh. Mangga atuh linggih panyanten teh sanes carogena Neng Dewi. Ceuk Ibu Karmila. Atuh gek Japar diuk dina kursi di teras pahareup-hareup jeung Ibu Karmila. Ngaso heula para wargi, ngaso. Sakumaha nu kauninga para wargi, Japar diuk dina kursi di teras pahareup-hareup jeung Ibu Karmila kalawan pokna. Angkat ka mana wae atuh ujang teh saur tuang garwa parantos lami teh aya mulih-mulih. Ibu Karmila lain buru-buru nerangkeun
Yen Neng Dewi pindah tur imah dibeli ku manehna. Kalah nanyakeun ti mana sabab Neng Dewi nyaritakeun salakina geus lila eueuh balik-balik. Numawi ngadamel dialihkeun ka luar Jawa, Bu. Tos lami teu wangsul-wangsul teh wireh ngadamelna teu tetep. Nuartosna sok diulah alihkeun ka daerah anu sanes. Itu tah muhun. Dai pandau padamel mah tu dabu lah. Kumadunungan we saur dunungan kedah ka anu nya kedah nurut urang teh. Pami urang teu nurut pan meureun sahanteuna we urang teh ngalanggar kana aturan nu parantos aya, Bu. Da kitu pang-pang nama. Janten pangna abdi plengles teh anu dioper ka luar Jawa. Janten ayeuna abdi neme di pasien waktos pikeun wangsul kitu tabu. Janten hartos nama kitu teh we teu wilayah gede rahul gede bohong siga eta we sukangna tukang bohong teh gede rahul teh para mitra siga kareta api di sadahong cenah ngaliwat ka sasak Cirahong cenah kitu. Anu mawi tuang rayi teh ngalih ujang nuhun ngalebetan bumi sepuhna atuh bumi ye diical ka ibu 18,5 juta. Mali ingal keneh namanya ge 5 sasi ku ibu di lebetanana oge. Diical kusaha, Bu? Japar bangun ngajengho. Sumuhun ku tuang rayi ku Neng Dewi. Kunaon ibu wantun-wantun ngagaleuh ieu rorompok? Cek Japar ti ditu namah negor kanu meuli. Ih, nah kumaha ari ujang ngangge sasauran wantun-wantun meser bumi ieu sagala? Cek ibu Karmilah Malik nanya bari silih pencrong. Sumuhun kan abdi teh salakina sawajibna kena terang. Malik kedah ngiring nawis dina seserat perjanjian ical galeuh. Dina akte-akte nage kedah nawis. Sedang abdi teh name terang ayeuna ti ibu yen ibu mi diical kupun bojo. Cek Japar para mitra bari teu leupas tina paneuteup. Ieu ujang ujang bade negor atanapi bade ngalepatkeun ulah ka ibu. Nanging kedah ka tuang rayi. Mohon nah bet ka ibu da ibu mah teu aya hubunganna sareng ujang. Sareng dadai bumi teh sareng tanahna kagungan Neng Dewi tur dina sertifikat lagi jenengan Neng Dewi paparinti ibuna. Pami kitu mah ibu mi teh kenging ngagaleuh ujang bari kasebat banagan agono gini muhun. Maksad teh muhun bana tepung kaya sareng Neng Dewi. Neme ibu moal wantun-wantun meser upami taya widi kalayan teu aya tawis ti ujang. Cing ayeuna ibu bade naros ka ujang dupi bumi teh kagungan ujang atanapi paparinti sepuhna ujang. Cek ibu Karmila tungtungna jadi padu catur jeung Japar. Nyari gaduh nama gaduhun bojo tema Japar bari baeun. Tah geuning ujang uninga bumi ieu kagungan tuang rayi. Nah ngalepatkeun ka ibu. Oh nanging sakedikna abdi teh kedah we terang we atanapi kedah jadi saksi dina ical galeuhna. Upami kitu kedah sasauran ka tuang rayi mohon ka tuang garwa bade sareng bendu oge ulah ka ibu. Tadi ge ibu mah teu aya hubungan sareng ujang balik terang urang carogena Neng Dewi ge neme ayeuna. Atuh ujang bilih bade ngayakeun pangaduan kanu wajib mangga tong bujeng enjing pageto sanes ayeuna ge. Siap ibu mah. Cek ibu Karmila siga rada emosi. Japar geus dikitukeun teu wani nemal nganjrut we turun tuluy ngabeng beos. Teu pamitan acan beri bedu budi barang budi hasil merekedeweng samala sajeroning leumpang teh kutuk gendeng kawas jelema teu hideng. Kasabelan eta si Dewi ngajual imah teu cacarita heula ka aing. Kapan aing teh dilain-lain ge salakina. Mun ieu pangajena pisan. Seutikna ge aing teh kudu nyaho malah kudu milu neken dina surat perjanjian jual beli imah. Abong kena gogobrog manehna. Tak naon ngadaguan aing rek ngajual imah mah. Atawa teu kitu ge ti bareto ngomong ka aing yen imah jeung tanahna rek dijual. Rasakeun deuleu sia Dewi. Aing rek nitah babaturan anu sia can kenal. Babaturan aing rek dititah ngagarong duit ladang ngajual imah. Perlu sia jeung indungna dipayahan sia ku babaturan aing. Kagok negong aing malah kagok berontok kapalang caramang aing mah.
nyaan sumpah nagedek dicekek juri aing mah boros tadi nama aing rek minta dihampura kalawan rek tetep renggenak ngahiji jeung ngahiji deui ari teh pina ka gogobrog bubuyutna bari imah ngadoni jual rasakeun sia Dewi duit lapur nyawa sia ngalayang deuleu kitu dina itikadna Japar ngadon ngancam rek maragatkeun nyawa Neng Dewi jeung indungna tur duitna sina digarong ku babaturanana. Sangkaan Japar mah indung Neng Dewi teh aya keneh padahal geus maot kurang leuwih 1 tahun katukang. Anu saknya nama Japar rek nepungan Neng Dewi teh lain hayang ngahiji deui, tapi rek ngolo sangkan imah dijual di mana payu duitna rek digonol dibawa kabur. Untung ti heula aya pandangan ti mangkanta yen imah nu Neng Dewi kudu dijual kalawan duitna disimpen di bank. Nyata kitu we rek digerejud ku Japar. Namun kitu teh mamangkanta si Janu geus terus rasa. Si horeng Japar initna teh nyaeta ti imah anu ngora teh geus 2 poe dadakuna mah kudu jadi pamajikan nu ngora dadakuna ka pamajikan nu ngora marek nagih hutang ka babaturanana padahal rek ngolo-ngolo Neng Dewi pamajikan nu kolot. Harita Japar teh buru-buru balik kalah ngajejentul deket parapatan. Keur kitu ti kajauhan nu kira-kira 50 meter aya saurang awewe turun tina delman ngajingjing tas duka tas nyaba duka rek nganyang atuh sanggeus delman init selenteng Japar nyamperkeun ka eta awewe kalayan nanya, "Ibu, punten bade ngiring tumaros dupi jalan ka Cilintung kapali mana Bu?" Cek Japar anu lain-lain nanyakeun jalan Cilintung. "Oh, Cilintung matras we ka ditu ujang ti dieu mah tebih keneh," temal eta awewe. Tutunjuk bari malik. Nya atuh ai malik ai sadud teh Japar ngajam retas terus ngaberetak lumpat. Eta awewe nu ngajam retas teh jejeritan, "Tulung, pangudageun nu ngajam retas, pangbegatkeun tulung." Okna bari saralak sirili. Eta para mitra sadaya aya ge lalaki tiluan nu keur ngajaran tang deket warung. Teu daek ngarudag sabab Japar geus lumpat, tapi kales teu katingali deui. Eta awewe nu dijam retasna teh auk-aukan bari ini ti eta tempat. Nya teu rek ceurik kumaha sabab dina tas aya duit 300.000 lada ngajual segon. Malikan ka Japar harita nyalingker heula di kanu ti iseun. Uluy muka tas ana breh aya duit 300.000. Puguh we meuni bunga gancang duit dipesakan. Uluy balik sedeng tas nama dialungkeun kasusukan. Ari tepi ka imah ai torojol aya saurang lalaki. Kaluar dituturkeun ku Rohaeti atuh Japar mencrong ka eta lalaki. Nu dipencrong mangut bari mesem tuluy kebat idin. "Semah lalaki di mana mah?" tanya Japar bari ungah. "Eta nu nitah mangjualkeun radio tapi barangna keur diomean heula ku mama. Teu ditarima ku mamah teh. Kawas nu lieur we nitah mangjualkeun radio ari radiona teh keur diomean. Teu beda dinawarkeun muning keur depa dina walungan atuh." Tema Rohaeti meuni teu riuk-riuk nu ngabohong majar teh nu nitah mangjualkeun radio. Padahal tas guyer ti isuk-isuk di kamar. Aya ge lanjangna nyaeta Nyi Iwang. Teu wanian gurah geureuh ongkohan manehna ge. Asal dibere we keur jajan boh 2.000 perak atawa 3.000 perak jempe. Atuh Rohaeti pokna bari nutupkeun pantong. "Di papa kumaha nagih ka babaturan teh hasil?" "Hasil ngancan mayar kabeh kakara 250.000. 100.000 deui meminta tempo cenah sabulan nunggu ngajual heula ieu jeruk." Tema Japar seka setali 3 uang atuh. Pada ngabohong padahal duit meunang ngajamret ti saurang awewe. Golosor we duit dibikeun 250.000. Nu 50.000 nama disumputkeun dina pesak calana rangkepan. Nya syukur hasil mah kumaha ge rek dipake nambahan meuli kongkorong. Sabab ieu mah rek dijual ieu mah. Teu bogoh leontina lah. Keur eta we keur naon teh hitung-hitung tuh keur tamah. Cek Rohaeti meuni hejo ningali duit gancang dirawatan. "Oh nya si mama mah dibere rezeki uru cukup nyebutkeun syukur atawa nuhun." "Kudu kumaha tuh piraku kudu nyemah onaman mah kawas karaja." "Lain kudu nyemah tapi sasari di mana papa menang rezeki teh kumaha piraku deui."
ohnya kakara inget lain ku kitu si papa menewel kabosannya ya tuh papa ya celengok Rohaiti nyium pipi Japar sebelah deui atuh bising baru sabelah cek Japar saruana kawas nu teu harideng celengok Rohaiti nyium deui pipi nu sabelah kencang usa papa geura kacai ka ditu baju meuni teu puguh rupana kawas tukang kuli asmad we cek Rohaiti bari asup ka kamar nyimpen duit panyerenan ti Japar salakina atuh Japar terus kacai bebersih bener-bener ku ayeuna nama Japar taradae kesawan geureuh atawa loba pertanyaan di mana pamajikan init-initan ge si jana marek init cigrek datang dol aya semah lalaki ge tara loba pertanyaan malah taradaek nying hareupan ku percaya tea disebutkeun anu nitah mangjualkeun itu tea ieu tea ongkohan ku ayeuna mah Japar teh para mitra sok dipangmeulikeun rokok jeung gula kopi lamun Rohaiti balik di kota teu kitu sok mawadahareun atuh Japar asa diogo para mitra asa dibeuli-beuli kudu jadi pamajikan ngaso heula para mitra ngaso para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng Japar asa diogo asa dibeuli-beuli kudu jadi pamajikan padahal Rohaiti mah kitu sote ukur ngolo sangkan aya kabebasan teu dihalang-halang maksudna sabab Rohaiti geus ngeunah deui ngalampahkeun serong dume unggal indit ka kota teu oleh meunang we duit paling saeutik 50.000 tampolana meunang 100.000 atuh awak Rohaiti asa beuki baheno memang lahiriah nama Rohaiti kaayeunakeun beuki senang duit loba perhiasan reuncem pakaian aralus ya prek indit ka kota teu oleh gunta-ganti pakaian tanpa atapi harkat jeung martabat ruksa sedang Japar ku kiwari saolah-olah dianggap boneka kudu jadi pamajikan cek paribasana geus eueuh ajen sapeser sanajan aya semah lalaki nu nganjang ka Rohaiti ge atawa Rohaiti katingali indit-inditan jeung lalaki sejen tara ieu sawan geureuh atawa boga rasa panas sigana teh ngarasa mangsa bodoh we masing rek dibawa ka mana oge keur manehna asal wareg dahar manggih rokok jeung manggih kopi nya nu kieu pisan lalaki teu boga harga diri teh beunang dijieun boneka kudu jadi pamajikan atawa nu disebut lalaki noong ka kolong pamajikan rek boga lampah kitu kieu oge mangsa bodoh asal wareg dahar jeung manggih rokok atuh para mitra nepi ka kitu nanya boh istri atuh para mitra eta mah ulah aya nu samodel dina ieu carios kitu deui kapal kaum pamegetna ieu mah tadi ge kasebut ukur dongeng sanggem pundulur teh mah ngabobodo budak cengeng cenah kumaha atuh nasibna Japar naha tiasa manjang rumah tanggana sareng Rohaiti kitu deui kumaha nasibna si sabar darana Neng Dewi sareng putrana nu wastana Mayang Sari mangga para mitra urang teraskeun deui dongeng kacaturkeun Neng Dewi ditinggalkeun ku Japar salakina tur cicing di pamajikan nu ngora salakina geus aya kana 1 tahun setengah Mayang Sari anakna geus umur 2 tahun jalan samalah geus bisa saralak sirilik jeung kulucuna teh meuni celembeng atuh kamangkanta nyebutna Aki kabi ijot Nini ari ka indungna nyebut ibu atuh ka Julaiha nyebut mama tur meuni apet naker ka Julaiha mah lamun Julaiha nganjang gancang muru hayang diais lamun ditanyakeun bapana usaha bae ngajawabna teh apa abul alamun bentes mameur bapa kabur padahal eueuh nu mapagahan estu kerteg manehna dina hiji poe kira-kira wanci haneut moyan santas Neng Dewi ngawandian budak tur geus dibajuan uleng Neng Dewi teu puguh-puguh ngadon ngahuleng bari diuk sisirisbang ari budak mah sanggeus dibajuan teh sirilik nyampeurkeun ka mangkanta nu keur sasapu diburuan aduh eta incu Aki pada ka mana ucu geulis cek mangkanta Mayang Sari nemalan para mitra cadel wate puguh ngomong nada budak umur 2 tahun
Mama cicis men cek Mayang Sari nyebutkeun ka mama nyaeta ka Julaiha atuh tur ngalani sorangan hayang disebut putri. Palai ka mama neng putri teh. Ke mama mah kalieu bageur ayeuna mah amang we heula sareng si Nini jeung ka ditu. Ya bageur neng putri mah. Cek mangkanta ngolo atuh sirilik Mayang Sari ka tukang nyamperkeun ka Biijot keur silih atuh keur milihan serah. Ari Neng Dewi mah indungna ngajejentul keneh we di kamar siga nu keur ngalamun. Keur kitu gerendeng Neng Dewi ngagerendeng jeroeun dadana. Kang Japar nakamana atuh anjeun teh geus aya kana hampir 2 taunna teu balik-balik. Nah anjeun teh teu hayang panggih jeung nu jadi anak kasebut tetesan getih anjeun. Sanajeun anjeun boga deui pamajikan ge cing atuh. Sing inget kanu jadi anak. Ulah ampleng-amplengan kitu. Keun ari kanu jadi pamajikan mah sanajan. Geus teu inget deui ge teu aya kasuka ge. Dina pisahna ge sok aya basa urut pamajikan. Umumna disebut popotongan tapi jeung anak mah eueuh basa urut. Eueuh basa urut anak komo anak kandung. Kajaba anak tere bisa disebutkeun urut anak tere, urut bapa tere atawa urut inung tere. Ayeuna kuring geus beak kasobaran. Geus wareg nyangga kapeulihan batin kanyerian batin kuring. Moal bisa lipur nepi ka ceuk paribasana rupku padung rapku lemah kaurugan taneh beureum oge. Nu jadi inung kuring nepi ka hanteuna pondok umur gara-gara anjeun ngaruksak duit perusahaan teu tinggal bapa kuring. Kulantaran kuring geus beak kasabaran, kapaksa kuring rek maluruh anjeun sugan manggih raratan. Maksud kuring lain menta resiko atau menta pikeun kaperluan budak. Tapi kuring menta diberesan sangkan kuring bebas tina kanyerianana. Atu anjeun sangkan lalu gina sangkan bebas. Sajabati kitu moal jadi dosa ari kuring geus diberesan. Di mana geus bebas eueuh hubungan deui jeung kuring. Bari anjeun eueuh kaingetan ka budak keun bae da kuring ge moal burung ka parabat. Moal burung ka pakean. Berang peuting ku kuring moal burung di aping di jaring. Teu kitu ge. Babaturan kuring nyaaheun pisan ka budak menigeus kasiga ka anakna we. Kitu gerentesna Neng Dewi make aya pikiran rek maluruh salakina tur tujuanana rek menta diberesan sangkan teu jadi pikiran sapapanjangna. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya mangadongeng urang teraskeun padahal Neng Dewi teu kedah milarian Japarnya. Kami anjeunna munut dipirak matos we ngayakeun rapa cenah. Pan aya cenah kitu para wargi sadaya aturanana dikantunkeun saanu cenah kitu saanu lamina kitu. Atuh para wargi sadaya teu dipasihan nafkah haba nafkah lahir nafkah batin saanu lamina cenah kitu para mitra. Biasa ngayakeun rapa cenah kitu para mitra. Aduh, ya teh dasar si Japar kalakuan. Rapa mah teu kedah penak sarengna Japarna. Mun penak sareng Japarna mah di mana penak terus ngajukeun menta diserenkeun, terus teu diserenkeun ku Japar jadi kapapanjangan. Itu diantawisna para wargi mah ngadongeng urang teraskeun. Puguh para wargi ari lahir nama Neng Dewi narima tur nurut kana panyarekna nu jadi badega. Jeung kanu jadi lanjang kitu deui ka Julaiha sobatna. Ulah rek maluruh salakina. Dicarek sote nyaeta kunyaaheun saleuheung ngeueus lamun meunang raratan padumukanana nu jadi salaki. Kumaha lamun teu kapanggih bari terus kadungsang-dungsang teu bisa balik deui. Atuh dina kapanggih natur tepung jeung nu jadi salaki bari pada aya dina kasadaran. Kumaha lamun neuseuh salah saurang kaancikan kusang hawa nafsu. Pasti bakal aya nu cilaka salah saurang. Sedeng jalma nu nafsu teh tara anggang ti setan. Lila Neng Dewi kaluar ti kamar tuluy nyamperkeun ka Biijot lanjangna. Nu keur ngarihan kalawan Neng Dewi pokna bari ngajanteng dina lawang dapur. Bi, ari putri ka mana? Itu Neng Putri mah nuju dicanak ameng kumangkanta ka pengker neneng.
peryogi di sauran gitu temal di ijot bari mali akeun bae keur dibawa ulin ku mangkan tamari ayeuna dalah harjeung naon dengan Nabi Ijot sareng naon atuh neng da teu aya naon-naon keun atuh kuring rek ka pasarnya da nunggu-nunggu si Ujang tukang sayur mah eueuh bae geuning teu dagang teuing ka dieu beurangna teuing moal sawios atuh bibi we ka pasar maneneng moal ieu we seratkeun ka prayogianana cek di Ijot keun bae bi ku abdi bari sakalian rek meuli mukena sabab mukena nu itu geus raranya palebah sirahna mangga ari neneng bade sakantenan ngagaleuh mukena mana mung ulah lami-lami bilih neng putri milarian salilana ge ka pasar tubi tema neng Dewi bari ngaleos ka kamar deui nyokot loket tina laci lomari rap ditiung bodas geus kitu tuluy init jalan ka hareup sabab jalan ka tukang bisi kapanggih ku anakna datang ka jalan celak tumpak delman nu teu kungsi setengah jam geus tepi ka kota kalawan neng Dewi nitah eureun ka kusir reg delman eureun hareupeun para mitra pasar song atumikeun duit ka kusir 1000 perak sanggeus turun neng Dewi juntang janteng sisi jalan bari luak liuk siga aya nu ditinggalian atawa aya nu ditungguan keur kitu salenteng ti beulah wetan aya saurang awewe geus tengah tuwuh nyamperkeun ka neng Dewi kalawan eta awewe nanya bari neuteup kana beungeut neng Dewi Nyai punten nya ibu bade tumaros kitu ge manawi teu kasamaran paningal dupi nyai teh sanes nu jenengan Nyi Mulyani putra Nyi Awang teh kitu rama nyai jenengan yang sumanta kursi dalman ti bongkor cek eta awewe apaleun ka ngaran neng Dewi Mulyani bari teu leupas tina paneteupna wasta mah leres pun Mulyani ibu nanging jenengan pun biang mah sareng pun bapa sanes jenengan anu name disaulkeun ku ibu pun biang mah jenengan anak ibu Dede pun bapa jenengan anak Ramlan adi rorompok mah muhun dibongkor tema neng Dewi bari neuteup kalawan malik nanya dupi ibu saha sareng nu ti mana pasta ibu teh enah kawit mati cirintung lajeng ngalih ka bongkor jalaran ibu gaduh salaki ka urang bongkor satatangga sareng ibu Rama Nyai cek eta awewe katelah ibu Enah Bu Enah meureun para mitra makna tuluy pura nyebutkeun satatangga jeung indung bapana neng Dewi keke punten ibu nah ibu ngangge nyebatkeun jenengan pun biang Iwang sareng pun bapa jenengan Sumanta Dadio putra ibu Dede ataupun bapak jenengan anak bapak Ramlan atuh nu jenengan ibu Dede sareng bapak Ramlan mah sanes ibu Rama Nyai eta mah eyang ti gedeng wana ibu Nyai nanging ka istrina eyang ti gedeng megbara mitra neng Dewi ngahulang geus kitu pok deui bari pasemon bangun kaget dupi ibu tiasa nyebatkeun ibu Dede sareng Bapak Ramlan eyang tiga dengke tisati kumaha neng Dewi jadi kapak panjangan nu tadi narek malurus salakina akhir tepung jeung saurang awewe hareupeun pasar teu hararese barabat eta awewe nu ngaran ibu Enah teh nerangkeun panjang lebar yen neng Dewi teh anak kandung ibu Iwang jeung Sumanta sakitu puluh tahun ka tukang waktu neng Dewi kakara umur 2 tahun inung bapana pipisahan atuh bapak kandungna nu ngaran Sumanta maot ari inungna nyaeta nu ngaran Iwang aya nu mawa ku saurang lalaki ka kota akhirna neng Dewi dikukut ku ibu Dedeh jeung ku bapak Ramlan ari ibu Dedeh teh wana Iwang jadi neng Dewi ka ibu Dedeh teh nini ti gigil ngaso heula para wargi sadaya ngaso para mitra sadaya ampir aya kana setengah jamna para wargi sadaya ibu Enah nerangkeun perkara alatanana neng Dewi dirawatan ku ibu Dedeh jeung ku bapak Ramlan nyatang tuwe keur neng Dewi mah rek ngaku indung bapak teges ka ibu Dedeh jeung ka bapak Ramlan ge sabab dikukut di umur 2 tahun ari katama-tama ibu Dedeh
atawa para mitra sadaya Bapak Ramlan almarhum teu nerangkeun perkara inung Bapak kandung Neng Dewi. Sanggeus ibu nah panjang lebar cumarita pok Neng Dewi tumanya. Janten ibu dedeh teh eyang abdi ibu. Leres neneng nanging eyang tigedeng wana tuang ibu. Lain abdi bade naros sakali deui manawi ibu uninga. Dupipun biang sareng pun bapak kandung di mana linggihna mumpung biang sareng pun bapak kandung abdi perkawis ramanya imah jenengan Sumanta parantos ngantunkeun sabada pipirakan sareng tuang ibu. Ieu tah ibu mah kenalna ka tuang rama teh sumuhun Kajang Sumanta almarhum sanes ayeuna nanging tika pungkur jaran salemur pada urang Cirintung malih nuju alit masa sarengan diajar ngaos. Dupipun biang ayeuna di mana ibu manawi ibu uninga kalayan anjeunna jumeneng kene. Duka atuh nyai tikawi tuang ibu aya nu nyana ku saurang pameget oge. Teu kantos tepang deui dugi ka ayeuna oge. Duka jumeneng kene duka parantos ngantunkeun. Tak kitu nyai mangga tuh nyai dikantun ku ibu itu ibu bade ye ngantunkeun balanyaan dititipkeun kanu dagang pinang. Mangga ibu. Jika Neng Dewi ukur sakitu teu loba pertanyaan deui para mitra sadaya atuh. Harita teh tapi sanggeus eta awewe nu katelah ibu nah ngaleos. Neng Dewi ngagrentes jeroeun dadana. Lain aing mah asa poekeun. Eta awewe ngakukeun ngaran enah make apaleun ka aing na urang mana cenanya. Tepung jeung manehna ge kakara ayeuna di dieu jeung eta make nyebutkeun indung bapa aing nu jadi indung ngaranna Iwang nu jadi bapa ngaranna Sumanta sedeng aing cicing ti leuleutikeun jeung ibu dedeh jeung bapa Ramlan tapi ceuk manehna ibu dedeh mah mimiti gigir uana indung aing lamun nya teh mah aing lain anak kandung ibu dedeh jeung bapa Ramlan. Nah atuh anjeunna teh cacarita kitu deui mangkanta sedeng mangkanta teh bade gati almarhum teh lain kakara tahun 2 tahun geus aya kana 12 tahun jadi tungtungna teh namahan pikiraneun pikeun aing anya kawe waktuna kabubeak deui. Para mitra sadaya waktosna seep sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.